Nah, ini caang gitu eta. Waras. Kamu tadi siapa kalah kasari? Warasnya peng, caang katempo. Ayo nama katempo. Tes. Tes. Ye, katempo teh ye. Itu nomor mah cekat. Tapi teh siga si Lesti. Tah, ditukang cenah si Lesti. Tuh rambutnya siga si Lesti. Hareup. Ditukang teh Lain. Aing geus pegal manten. Eksena. Aya kene meureun. Tapi menyan dia pakai. Kamu tadi lagi-lagi itu. Eta ngecek. Mana cai di mana tadi? Cai ieu aqua. Tuh kojeng kau sini. Tes ngawadang jeung emi kitu. Tadi atas ngawadang. Boleh. Waduh, bener mani monon kumi. Terus ngawadang jeung umi kati mani oke. Di kadia dilimpang ku Ojek aing. kuncis tadi teh oge harejo. Yang pulang wali. Tuh dilimpangnya ku aing kadia. Di Waidi kan di Waidi. Waidi. Wah ini ya kadio. Ya bantuan bang ngalimpang wae peng karunya ieu kabengkunan ieu dan waras. Kadio ieu bantuan. Anu abang urang dieu balik deui Jam si Obon tah. Jam si Obon ketelan. Woi. Oh iya. Yo iya rek dilimpang ieu. Sekelas. Sok. Tah dilimbang model ieu. Ku mangkok, ku piring, ku jolang. Nyaut teh ngondi eta bakal apes wae di sing sabar. Kawas maneh tah. Si memeng eling-eling di ketua. Karunya baik anak buah teh. Nah maneh mah sarua bae teu sisaraan. Gabian. Kalimbang mah Undi peng undi. Iya. Oh masih monon emi kata jam naon teh buncis teh naon teh di mata teh. Tas ngawadang sumpah ge dilimpang. Heeh, dikuk-kuk cak ari ngalimpang kan disemprot gitu. Naon deui? Pangadeukeutan aja. Naon? Nanti bakal apes. cai na sama loba pisannya. Di dieu mah cai ge mani alus serang di dieu mah. Teu goas di sambang utah. Tenang obon, teh kesabar. Bagian deh. Obon. Oh. Dok ala dalila. Ari ngalimpang kitu. Kurang lila. Geus tanggot. Barat. Asana teh kalau Aya kenehnya. asana teh kalau kiman kan. Gara-gara keneh cenah teh. Tadi bapak Allah ngaku tuh. Hot waras yo hot, melocot. Hot. Teh bola. Heeh. Aing pot duit mah bontak heul. Seberapa? 20.000. Tuh, nya aya aneh mah mata teh peureuh. Kan duit mah kadeuleu. Duit teh bapak kolot teh. Heeh, bapak kolot mah. Aing mah Terus ada di pihak PP teh aing teh makolot teh nanyakeun teh. Ke di PP teh aing da balik narejeung lain. Balik narejeung. oh mangga. Nya nyampe. Alhamdulillah. Sok bagian ke 50 nama timbang deui. Acan keneh modon. Enggos, cara waras enggos. Enggos waras. Tambah budang. Mana namanya suka coli. Aya kene. Detik terakhir. Aya kene tuh. Buncak. Aya mah ngagora pisan. Sekali deui. Sekali deui. Geus maraktak teh ya ate. Kayak pakai teruat kudu towe ya. Oh, aku ngabaret ke sini. Terus balik disalin. Cenah ge. 1 sama.
Tah, dewekna mah geus menang 20.000 aya mah acan. Engke wa ide, engke aya nu mere cicing. Nah, jadi nggak mulai orang jadi. Udah nya mulai urang dieu mah nyapen. Itu pamajikanna. Aya tadi ge. Kurang ngelehan da urang dieu. Men emang mah indang. Aing teh geus kolot teh. Peng, kema kolotna ka dieu, angge bagian maneh. Nah, Ayeuna bales kumaha? Idi hayang ngilu main. Si Idi. Heeh. Sok. Ini kan dia kacau. aya hayang ngilu main atraksi ngaramekeun. Porsina pikeun. Uang disihir ya, wah ini bisa dari kasetnya. Aing sangkan aing main orang. Main CD, main orang. Kopi na babetkeun. Kopi na, buka. Yuk, manehna. Alon-alon garasian yuk. Ulah mah kopi ini. Cek pikir sama wa awewe cenah gerek dinahakeun. Baiknya. Cenah wa ide Sekarang mah manusia. Cicing disihir kayak bisa dari kaset. Di Kayak gara lunga-lungan mangga yang si baka jampe. Sina pohon teh. Di ayo main sebenarnya hayang kumaha di Ayang kasep, Ayang kaset. ayang kumisan, Ayang kebisan. ayang ayang kecupritan. Ayeuna ambil ayang kepian bukna. aya kuncit ieu. Alisna ayang kandel beda. Bukan mana pamatikan ngal kamu ini pasti baliknya kan tadi. Bikin ayah di sauti. Oh cicing manehna ulah mikiran hutangnya adanya. Fokus. Usuk sing fokus ambil di ijabah itu sing mana malah Mak gara-gara duit kali warisna mak. aing teh ngomong teh lain padu bae aing keur ieu kan Pak ieu kuat ieu tangga biasa lah mikiran naon kongkorong we na bege lain di pangling aing mane banget ka berani mantra aing mah lain sapadu mantra-mantrana aing nang minta ti urang disambeng Kirang jadi bae. Ayak itu di Cisambong dukun. aya eta terang lah dari pohon jam Lagi. di kaler di kidul di wetan di luhur di handap ieu si Idi Ayang. aing bisa datang kudu datangnya di kali ini si Idi hayang kaset Ayang kumisan. jing uang deong gunjang ganjing salayan meong salayan anjing Eta ngaganggu bae naon cenah Peng. mani kongang pisan teh ketua Ayang. Salayan ini yang salayan anjing mah jomplang peng budak sabelah. Mana kebaca pikiran men. Tapi itu. Mantra ai. Oh. Dibacakeun ku ai. Nyata aku mau maksudnya meong jeung anjing salayan. Suara alit. ya sidak nama oh bodoh-bodoh gimana Poloan meureun. Aya di dia puluhan. make mikir lamun anjing nah hiji meong nah hiji nah pasti Berat sabelah. berat sabelah Aya meong mah seberapa? lamun anjing nah hiji meong 10 cik cepane berat ka mana Sarua. Paingan aing mah nya. Nah, Kan oh. sarua hiji peng. cicing ulah kena katua Oh, asok terus peng. tapi Kumaha peng? asa ompong ini memang
Naik. Gandeng kan menang moli. Sok tadi ada Yang tadi jawabnya sih ini. Suara kuluduk. Ujo sana buluduk sana. Naon. Itu asup. Heh, mana ilungan itu? Pamane mah. Namun itu lempang nak enak. Ya Allah, mana wak. Kabener. Sok. Ya. Bukan salti kalau jadi itu ayah tumisan teh. Download aya. Ayaan. Ngan bibir nambah bibir si kosin. Gak nih guys, Allah. Ada tae kamari ieu. Tukangna depa, tukangna. Halis kandang. Kandel bener. Kulacitna aya kulacitan di teh teu. Kulacit ayah. Oh, aya pengku. Waduh, panjang. Sok bagian. Tadi asana mah jadi men. Luhurna cepet. Naon? Yul, mana geus mandi ngorokan murag di becak. Naik kita buru-buru katanya naik becak. Woi. Bisa masuk kursi rata-rata. Ditumpahkan ku Sofia. Ditaliku sampai kuda. Lupakan aja ke gunung Tuan. Maksudnya Keluarga ini mereka undangan yang khususan Bapak Jokowi. Sakitu mengurutikan liburan di Lindung Seni Kuda Enggong kami Ranok. Anu langsung dipimpin ku kesana Kang Memeng. Aku kirang sareng langkungan ngadakeun sabarang lumayan Bapak Pemerintah. Nyanggakeun hatu lumayan dapat dasar nahan. Pokok sakalong terang sapakan timbang parajut lebih keluar ku sadaya.
sakunya ya tak simpan. Aku lagi makan adik kundur aku saja mau ya. Kamu tutur pembukaan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.